sadayana sedajana nepangkeun simkuring Ayep Saifur Rahman selaku pangatik bahasa Sunda di SMK Negeri Hiji Cirebon. Sejak ngadugikeun materi anu aya 44 tali sareng materi bahasa Sunda. Salajengna urang langsung pendawe kana materi. Sadacana mingguan kamari teh urang modal ngeunaan cerita babat. Tah, ayeuna hidup kedah hafal naon disebut cerita babat. Nah, janten cerita babat teh nyaeta mangrupa carita anu ngandung unsur-unsur sajarah. Secara pemahaman dina buku yang cerita babat teh can disebut cerita sajarah. Kusabab ieu carita teh masih ngandung unsur rekaan atanapi pamukalan. Tah eta nu disebut cerita babat ya. Aya naon wae cara contona? Aya babat Galuh, aya babat Panjalu, babat Cikundul, babat Bogor, babat Sumedang sajabana masih kena seueur. Tah eta nya janten hidup teu kenging hilap karena materi ngeunaan cerita babat maka tos dibukikeun dina pertemuan minggu kamari. Tah ayeuna mah urang luar deui, urang pedak deui kana materi anu salajengna nyaeta maneh materi ngeunaan kawih. Nah, luar deui jero materi ngeunaan kawih tangtos hidup fungsi apal gitu nya naon ngeunaan kawih atau hidup fungsi ningali dina YouTube atau dina media sosial anu sanesna ngeunaan kawih. Tah jadi nu kahiji teh tangtos hidup kudu apal heula naon nu disebut kawih ya. Salajengna hidup oge kedah apal aya unsur-unsur naon wae anu nyangharu dina kawih. Tur hidup kudu apal naon bedana antara kawih jeung tembang. Nah, ke urang luar langsung cero ngeunaan kawih oge ngeunaan perkara tembang ke urang luar oge cero. Salajengna mangga urang lajengkeun kana istilah ngeunaan kawih. Tah janten mimiti munculna istilah kawih teh aya dina naskah Sunda kuno nyaeta dina Sanghyang Siksa Kandang Karesian tahun sabaraha? Tahun 1518 ya, dina abad ke-16. Nah, jadi istilah munculna kawih teh memang geus lila kitunya dina abad ke-16 wae geus aya istilah kawih eta muncul dina naskah Sunda kuno dina Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Nah, mana buktina yen ieu kawih teh memang geus aya dina naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Tah ieu buktina nya lamun misalkeun hidup hayang apal sagala rupa lagu nu aya dina naskah Sunda kuno. Tah ieu aya kawih buat Tuhan, aya kawih panjang, kawih lalamuan, kawih panyaraman, kawih sisindiran, kawih pengpeledan, aya bongbong kaso, aya pararani, porong neuri, kawih bebahanan, kawih bangbarongan, kawih tuntung, kawih sasambatan, aya igel-igelan. Tah eta teh aya dina naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian nya. Lamun hayang apal maka tanyakeun wae nya sing sawatep kawih mah paraguna tanya. Mun maneh hayang apal rupa-rupa atanapi macam-macam laluan Sunda tanyakeun ka paraguna ka para ahli. Ahli naon? Nyaeta ahli karawitan. Tah eta dina naskah Sanghyang Siksa Kandang Karesian. Urang lanjutkeun. Tah ayeuna hidup kudu apal kecap naon kawih teh asalna tina naon? Nyaeta tina kecap kafi ya, artosna baca artina syair ya. Tah jadi nu disebut kawih teh nyaeta parakitan basa anu ditulis ku para pujangga atau bujangga. Aya bujangga teh nyaeta seniman ya anu diengga dirama ajeg atawa anggar itu disebut kawih ya, nah istilah kawih. Salajengna tah disebut kawih teh kabeungkeun ku wiletan atawa tempo atawa ketukan mata ari kawih mah sok disebut lalaguan anu kaasup sekar tanda bahwa eta mah kawih tradisional bahwa eta mah kawih Banda Anyar. Salajengna urang pedang kena masih dina pengertian kawih ya.
Tah jadi cek saca dibrata jeung dana dibrata mah anu disebut kawin teh mangrupa lalaguan anu kapuger rupa-rupa aturan atawa patokan nya nu aya dina buku atau guru lagu atau guru bilangan ya. Jadi ari kawin mah secara guru lagu, secara guru bilangan mah memang henteu kauger atawa henteu kapatok ya, mata di dia mah bebas gitu eta saca dibrata jeung dana dibrata. Tapi lamun istilah tembang beda deui nya, ari disebut tembang mah nya eta mangrupa lalaguan anu kauger. Kauger kunaon? Kauger ku aturan atau patokan anu aya dina buku nya, anu disebut guru lagu yang disebut guru wilangan. Nah, ya hidup kudu apal. Nah, anu disebut guru lagu, nah anu disebut guru wilangan. Nah, ai guru wilangan teh nyaeta tungtung atawa jumlah ngan dina unggal pada lisan. Sedangkan guru lagu nyaeta tungtung vokal atau guru vokal dina tungtung unggal pada lisan disebut guru lagu. Kayak sama ayeuna dina tembang teh ceuk saca dibrata jeung dana dibrata. Nah, selanjutnya tanya masih cek para ahli tembang kene ya. Yang dina kawin teh cenah mah aya tembang ya. Tak ieu tos aya panungtikanana anu judulna dina kawin aya tembang. Tadi dinya dijentrekeun yen kawin teh nyaeta induk tina lalaguan Sunda. Sedangkan ari tembang mah ngan saukur bagian leutik tina kawin. Tah dina hasil panungtikan ieu aya hasil anu anyar anu kapanggih yen memang tembang mah ngan saukur bagian tina kawin. Kunaon disebut kitu? Disebut tembang teh bagian tina kawin. Jadi hartina itu sajajar. Jeung kawin posisina kusabab aya sajarahna. Yen ari tembang mah lain asli banda budaya Sunda, tapi kapangaruhan ku Mataram sabada ngajajah tataran Sunda dina abad ke-17. Nah, jadi memang anu asli hasil banda budaya Sunda mah dina seni sorak atau seni hahaluangan nyaeta mangrupa kawin teh. Nah, jadi tembang mah dijadikan deui lain asli banda budaya Sunda. Mata video oge dijentrekeun yen tembang dan saukur bagian tina kawin, yang bagian leutik tina kawin. Nah eta. Ayeuna urang lajengkeun. Tah, urang lajengkeun karena wanda kawin ya. Atanapi mun dina basa Indonesia nama disebut genre ya atau genre bahasa Sunda nama. Jadi lalaguan oge aya genre-na nya kaasup di dieu kawin. Aya nu disebut kahiji, aya nu disebut kawin kacapian. Nah, kunaon disebut kawin kacapian? Ya, kusabab musik pengiringna atau alat anu dipakena nyaeta mangrupa kacapi ya, digabungkeun jeung seni sorak ya, jeung seni halangan. Jadi we disebut kawin kacapian, eta disebut kawin kacapian. Anu kadua, aya nu disebut kawin keliningan. Nah, ieu mah gabungan antara seni sorak jeung gamelan. Yang biasana nangge gamelan salendro atau nabi pelok, mata disebut kawin keliningan. Anu salajengna aya kawin degung. Tah ieu mah dikolaborasikeun jeung alat musik gamelan degung, nu mata disebut kawin degung teh. Anu salajengna aya disebut kawin calung. Tah ieu hasil kolaborasi jeung alat musik calung, mata disebut kawin calung. Saterasna aya kawin pop Sunda. Nah, ieu meureun anu disebut kawin kreasi, anu disebut kawin kaayeunakeun. Jadi kunaon disebut kawin pop Sunda nyaeta dikreasikeun jeung alat-alat musik modern ya, dengan saukur alat musik tradisi. Jadi bisa disebut kawin kreasi anyar atau wanda anyar yang disebut kawin pop Sunda teh. Nya meureun barudak zaman ayeuna mah zaman kiwari mah leuwih resep karena kawin pop Sunda, sabab dina unsur musikalitas anu memang hegar, anu memang rame, anu matak menyebut, anu matak dipikar resep kudu ngadangkeun. Eta disebut kawin pop Sunda. Salajengna aya nu disebut
kawin reog. Nah, hasil kolaborasi nyata jeung alat musik reog mata disebut kawin reog. Tah selanjutnya aya kawin kaulinan urang kali. Nah, ieu mah khusus lalakuan Sunda anu memang diususkeun ke para urang kali. Contohna ya cita-cita, aya lagu jalan raya, jeung sajabana eta disebut kawin kaulinan urang kali. Salajengna dina istilah lalakuan Sunda teh lamun dijetrekeun mah aya disebut kawi, aya disebut tembang, bahkan aya disebut kakawihan. Tah, naon atuh ari kakawihan? Ya, hidup kudu apal. Nah, beda antara kakawihan jeung kawi atau jeung tembang intinya. Tah, urang buar ayeuna. Jadi disebut kakawihan jeung kawi teh saenya nama eta keneh, saenya nama. Nah, ari kakawihan mah biasana khusus ke barudak nya. Dina sok biasana sok dihalangkeun nalika barudak keur raresepna dina kawinan barudak nya. Eta Bapak rek ngadugikeun nya contoh anu disebut kakawihan nya. Salah sahijina teh aya lagu Oray-orayan. Oray-orayan luar leor bapai sawah om ka sawah parenah keur sedeng bekam. Ah, eta nu disebut kakawihan teh ya. Jadi saestuna mah kakawihan teh sarua keneh jeung kawin nya. Masih keneh lalakuan Sunda. Ngan memang bedana ari kakawihan mah ditepikeunna keur barudak, memang lagu khusus keur kawinan barudak yang disebut kakawihan. Ya salajengna urang pedar dinaan unsur-unsur dina kawin nya. Jadi aya naon wae sih sabenerna unsur-unsur anu nyangkarup dina kawin. Nah, anu urang pedar hiji-hiji. Anu kahiji teh aya disebut tema. Hidup tentu apal anu disebut tema katanya. Ari tema teh mangrupa hidup pokok atawa gaeuh anu ngajiwaan isi rupa kakawin. Nah, jadi hiji hal anu kacida pentingna nya tema dina rupa kakawin. Kumaha mun aya peueuh tema? Kira-kirana dina nyeun lagu jarang moal atau hade moal nya atau bisa moal? Bisa nya. Ngan meureun lamun teu aya tema mah, mun eueuh tema mah tantu dina nyeun rupa kakawin oge bakal ka dieu nya. Hartina naon eueuh patokan nya. Kusabab teu teh ari teu aya tema mah, anu matak tema kabilang penting dina unsur-unsur kawin. Salajengna anu kadua aya nu disebut nada ya. Nah, naon ari nada? Jadi ari nada teh suasana anu diciptakeun sarta hayang karasa atawa ditepikeun ku anuna ngeukeun. Contona naon? Nya misalkeun dina lagu eta teh nya upamana kaayaanna sedih atawa nalangsa atawa handap kasor atawa sombong era hanjakal jeung sajabana. Nah, eta rupa nada anu aya dina unsur-unsur kawin nya. Jadi kan ari lagu teh aya disebut lagu sifatna mayor, aya disebut minor nya. Ari minor malah laguan anu memang sedih, ari mayor mah anu gembira. Nah, eta jadi hidup kudu apal anu patalina jeung nada atau suasana dina eta rupakan nya bahwa eta mah dina kaya sedih atau gembira jeung segala rupana. Nah, eta aya dina unsur nada. Salajengna anu katilu aya disebut rasa. Nah, naon aya rasa? Jadi aya rasa teh ngagambarkeun sikap nu ngawin kana pokok pasukama nu aya dina rupa kakawin nya. Jadi dina nalika urang ngahaluang teh tak urang teh kudu make rasa kitu nya. Teu ngan saukur kahalangan unggul teu. Tapi aya rasa anu kagambar nya. Dumasar kana rupa kakawin anu dibawakeunana. Nah, eta rupa sedih atau gembira, nah eta bakal karasa urang. Nalika urang ngahaluangkeun lalakuan Sunda kaasup kawin mah kakawinan jeung sajabana. Teh eta disebut rasa nya. Jadi ari ngalamu teh lamun urang nyanyi teh kudu make rasa teh ngarah naon? Ngarah
genah nya ngarah hal anu jadi naon geus dina lupakan teh bisa kan tepikeun nya tah ieu nu kaopat nyambung karena amanat nya naon ari amanat nya ari amanat nya teh perkara atau persoalan anu hayang ditepikeun nya boh eta mah kudu ngawi atawa kudu ngarana atawa kudu nyeurupakanna keur saha nyata keur anu ngaregepkeun atawa anu nyimak nya atawa anu maca. Nah jadi dina rumpaka-rumpaka kawin eta teh nya atau dina lalaguan eta teh tantuna bae aya amanat atanapi aya pesan anu hayang ditepikeun nya keur saha keur urang atawa nu ngadangukeun atawa anu maca nya atawa anu ngaregepkeun. Tah eta opat unsur nu aya dina kawin nya aya tema aya nada aya rasa jeung aya amanat nya. Urang lajengkeun salajengna nah aya nu disebut kawi dumasan kana sajarahna. Nah jadi aya nu urang ngabahas ngeunaan perkembangan atau penggunaan sajarah kawi di Tatar Sunda. Nah kahiji aya nu disebut kawi puhun atau lebih tradisional ya. Hartina ari puhun teh kuno heubeul nya zaman baheula atawa kecap saja nama nya tina bihari nya. Iraha cara bakuna ari kawi puhun nyata saacan zaman Jepang nepi ka zaman Jepang ya. Jadi artina ieu kawi puhun teh atawa kawi tradisional teh geus aya nalika Belanda atau lebih Walanda ngajajah bangsa urang, ngajajah bangsa Indonesia. Nah jadi eta disebutna secara sejarah asup kana kawi puhun atawa kawi tradisional ya. Contona naon? Eta lagu Banjar Sino, eta salah sahiji contona. Salajengna anu kadua aya kawi zaman Jepang nya. Nah ieu mah dimimitian kira-kira Jepang datang ke Indonesia nya tahun 45 nepi ka tahun 50-an. Tah ieu waktu-waktuna zaman Jepang teh aya harita medar lalaguan Sunda nya. Contona naon? Aya lagu Eksilin, aya lagu Balon Napung, aya Gebyek Sore, aya Bandowati, jeung sajabana masih kene seueur. Contoh-contoh lagu anu kaasup kawi dina zaman Jepang. Tah katilu aya kawi Wanda Anyar. Naon disebut kawi Wanda Anyar ya, atau istilahnya disebut kawi alam kiwari atau kawi zaman ayeuna. Tahun iraha yang tadi kemudian di tahun 50 lebih ke ayeuna dan kiwari ya. Contohnya naon? Aya Anggrek Cepati, aya Cinta Nusa, aya Baju Hejo, aya Angin Priangan, aya Hujan Munggaran, jeung sajabana masih kene seueur anu kaasup kawi Wanda Anyar. Tadi kurang pantus medar naon disebut kawi, naon disebut tembang, naon disebut kakawihan ya. Lain masa kedik lah kurang contohan lalaguan anu kaasup kawi, anu kaasup tembang, anu kaasup kakawihan ya. Nu kahiji perkara tembang ya memang ieu dipatalikeun ari tembang teh memang salah sahiji lalaguan anu kapangaruhan di Mataram. Oge anu memang ilahar atau memang terkenal di masyarakat mah yang disebut tembang teh nya pupuh nya. Padahal ari pupuh mah nyaeta ngan saukur aturan. Tah ari pupuh aya sabaraha nya? Ari pupuh teh aya 17 nya. Dina 17 eta dibagi dua, aya nu kaasup pupuh sekar ageung, aya nu kaasup pupuh sekar alit nya. Tah ari sekar ageung mah yang 4 yang disebut KSAD. Dari KSAD teh aya Kinanti, aya Sino, Asmarandana, aya Dandang Bulan. Sesana aya 13 nya, kaya di Pucung, Mas Kumambang, Pantur, Urisa, Luma nya, jeung sajabana. Tah aya urang contohan we atuh nya. Supados teu nyambung tinggal waktu urang contohan salah sahiji tina 17 pupuh Sunda ya, salah sahijina aya nu disebut pupuh pucung ya. Hidup tangtu berenang kapungkur waktu di SD, waktu di SMP kantos gitunya ngadangu kan disebat 17 pupuh Sunda teh nya buat pupuh pucung atau sanesna. Tah itu orang cobian contohan di pupuh pucung.
hayu batur urang diajar sing suhud ulang lalora bisi engke teu naek batur seuri urang sumegrug langsa. Tah eta lagu pokokna aya lagu panambihna nya. Hayu batur urang diajar sing suhud ulah lalahora bisi engke teu naek batur seuri urang sumegrug langsa. Ta eta lagu panambih nya dina buku Pucung ya. Aya deui masih kena seueur nya nu kaasup naon 17 buku Sunda ya. Salah sahijina aya nu disebut lamun dina KSAD mah nya salah sahijina aya disebut Dandang Gula. Eta salah sahiji lagu nu kaasup Sekar Ageng ya. Contohna sapertos kieu. Lambang RI jero ngandung harti lamun bener diamalkeunana persatuan tangtu tembong teu cukup disebut atawana apalna bibir bineka tunggal ika maksudna kumulung kabeh selera-selera bangsa beda-beda tetapi asal sageuti beda tapi saasal. Ta eta pupuh Dandang Gula. Nah, jadi salah sahiji contoh dina disebut tembang yang aya 17 buku Sunda. Ya, ayeuna aya salah sahiji contoh dina kawin nya. Nyata aya lagu Cinta Nusa. Kumaha pakana tapi kumaha diheulangkeunana. Nah, contohna sapertos kieu nya. Indonesia gemah ripa roh Cinawi alam endah ejole bobong suki mukti subur tutubuhan beunghar pepelakan daun hejo ngemplok kaharjan lemah cai kakayon lumu subur pajangkung jangkung petetan ngawujud sirung pagulung gulung piraku rek tega piraku rek rela alam ngemplok hejo binareun ngarang-rangan kariksa. Nah, kita salah satu contoh disebut kawin ya. Tadi dina dicekapkeun bika diheula kelah praktek nama urang buat di payunnya lalu jentrena mah ngeunaan wanda kawin yang disebut ya kawin kacapian aya kawin Sunda kawin di sajawana oge disebut tembang kekawihan ke urang buat pada jero dina pertemuan selanjutnya. Tak sakit ulah anu pertemuan ayeuna hatur nuhun kana pahartosanana putus langkung kembang alam bosa barang cara sepakan apunten anu kasuhun billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.